abdi sami Ahsanun oge teh yang nyangkut pautkeun deui ka Ahsanudna kitu nya. Ya, semangat ya main kamu. Kah? Ya, tetap semangat. Terus semangat teman mulia sing mungkin anu leuwih tibatan abdi. Amin ya rabbal alamin. Di rumah Sama Ahsanun. Pamugi Ahsanun kenging istri anu langkung masya Allah ti abdi anu laras-laras cinta karena kakirangan Ahsanun, anu laras-laras nampi kakirangan Ahsanun, anu ninggal Ahsanun teh sanes karena Ahsanun saha karena Ahsanun gaduh naon tapi laras-laras cinta karena jiwana Ahsanun, dirina Ahsanun. Ya. Mugi anu tiasa nyarangan dugikeun ka akhir hayat. Atur nuhun pisannya. Atos wae panginten sakieu we Ahsanun. Tos we nya. Tos we sakieu cakap pangintennya. Nama alhamdulillah Abi sasarangan sareng Teh Memei masih berjalan dengan komunikasi dengan cuman tidak ada hubungan panginten gitu ya Teh Memei. Tetap kita menjadi teman baik ya. Kira setik. Gitu. Teman-teman Teh Memei sehat-sehat. Salam ke Ibu Dama mugia sing sehat panjang umur oge sing digampilkeun sagala rupina berkah sagala rupina. Sakitu wae panginten hapunten anu kasuhun. Anu awana tina diri abdi pribadi sareng Teh Memei anu sayana tina jalan Allah taala. Sakitu wae katur hapunten anu kasuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.